parah nih. Kunyuk, nasi mau motor temen kos di mana? Kuluk. Punten Kang, punten. Punten kunyuk ke siapa di kampung dia mau motor tarik teuing. Untung anak aing ku aing diselamatkeun kunyuk. Sal. Isal. Pak. Sal. Aduh, aing. Sal, naon yang jadi sal? Naon yang jadi mana? Aing nyari mantu Pak, teu naon ieu rada saeutik ya. Sal, ngaguak sal. Sia kunyuk ka dieu kunyuk. Ka dieu. Ngaguak Pak. Heuh, ngaguak sok. Aduh. Ka dieu sia teh, ka dieu. Ka dieu. Ah, teu kuna naon? Dolo sia teh kudu ka rumah sakit ieu mah ya. Aduh, ampura. Kudu ka rumah sakit sia teh. Kumaha atuh ye? Mau duit teh maneh? Mau wae duit mah ye. Cep ame cager. Aduh, aing. Mau motor teh sia teh kos lain di kampung atuh tarik teuing. Sabaraha Kang? Sarep teuing saridona sok. Ya amplop ieu dah. Heuh, bae sok. Yo atuh yo. Ya, kanggo ka itu berobat sok. Aduh, barokah mang, hatur nuhun. Duh wadoyok, ampura urang sorinya. Heuh, maneh mau ulah tarik teuing mah motor di kampung teh sia mah habis cilaka. Oh, geus eta bawa berobat tah. Nya. Heuh, katuh. Rusuh. Heuh, Jik. Heeh. Kada ulah tarik teuing sia teh. Heeh. Teu guna naon sia sal? Aduh. Alhamdulillah Pak menang 200. Namun ngadu heula ka ditu na geus ieu teh mah baheula si teh. Aing mah teu hayang madang we. Lain hayang madang uang ngado ke aing ngado ieu. Siapa masalah we sama? Kenapa mang budak? Geus tong ngerakeun. Yo, kenapa ingat ngado heula nang ngado? Bos atuh bos Ayo dia bari bateu geus napa ya? Enam cek aing teh. Mama tuh teh. Titipnya. Enam cek aing teh. Benar. Aing teh pura-pura pingsan sudah we. Hayangnya deui ka udah. Dak, Mang. Dak. Aduh, Ayo bawa. Yuk buru, rumah sakit bawa ka dia. lain rumah sakit. Duh, aing mah ketelep ieu maneh deuk euy. Ayo, cai. Siapa ya? Sengaja kau udah bilang mana sih? Pasti gue tentang. Alhamdulillahirabbil alamin. Aisyah yang naon kok? Dia pingsan. Hah? Gelepak pingsan kali yuk. Aisyah, ampun tadi mati dia. Era kita loba jama sih mau kita sentuh. Awan, maneh tadi pingsan ngagelepak kali yuk. Hah? Maneh tadi pingsan kali yuk. Maksudnya kumaha sih? Dan masa? Mang, nah gini aya di dia. Ayo ke ulin silaturahmi urang ka lembur ieu. Ya. Boga heula duit. Duit yang naon aing boga duit mah. Bapak urang euy ditatagih wae ku Bang Emok. Terus saya kumaha ngomong ka aing. Nginjem atuh heula cepek mah tuh. Maneh sapi karunyaeun hirup teh matak bejakeun ka si bapak ulah unyam-inyem ke Bang Emo kitu lieur. Pas nginjeumna mah ngeuna 1 juta 2 juta tah pas mingguna atau harianana jangar kanu otak mata nyin duit sabaraha. Ah, ada ente gede ieu mah, Bleng. 100 saya mah. Tapi ulah lila anjing bayar da urang itu duit butuh jam kapal majikan resiko. Ah, tapi 100. Wah, lila. Tenang atuh da cau ge loba keneh dipikir bisi teu kabayar mah. Naon urang mah teu butuh cau ku duit teh kada bejakeun si bapak mun mayar ulah ku cau ulah ku beas ku duit. Oh, tawaras ku cau. Mung aing teh resep cau itu untuk teh beas gara-gara cau kan manis-manis cing. nya. Bejakeun si bapak ulah lila gitu. Ah, Leng, kenaon di dia? Api kenaon bieu spesial ka dieu nginjem duit ka aing 100.000 cenah Bang Doyok diudag-udag ku Bang Emo entar ulah Bang Anyu ngamun siap mayar. Kumaha Leng si Faisal kumaha teh?
Urang tas saya perlu tiba baturan. Ngeus lah, Mang Doyok ulah osok api-api sok ka dieu lah diuk lah di dieu. Jelaskeun, jentrekeun sok api-api anjing bieu teh spesial ka aing nginjem duit. Bapak aing karunya cenah budak-budak Bang Emo jeung karunya. Naon si Faisal nginjem duit? Heeh, nginjem duit ka urang 100.000 sok urang datang-datang diinjeuman sok. Aing mah teh boga utang Bang Emok satebeng. Inu lagi cenah ka ieu mah cenah aing mun teu karunya mah moal berek. Hubungan ningali Mang Doyok we pi karunya Faisal. Bener teh, Beng? Bener. Ya, duit aing tah sakantong tah. Nah. Tuh. Iya. Nah, aing kudu nginjem ke Bang Emok, aing mah nginjem ke Bang Emok. Urang nginjem atuh tadi bayar 100, cenah nginjem 1 juta. Nah, oh gitu sih, Bang. Oh, bener bayar. Cenah nginjem 1 juta yang depo. Engke heula. Bisa tadi mana tadi? Aing si Faisal si kehet. Ngomong aja naon cenah? Aja mayar Bang Emok cenah si bapak Goblok juga aing teh gablek utang Bang Emok. Api-api we pemali. Hanteu aing gablek yakin. Aing si Faisal kamana si Faisal? Teuing teh nyaho. Telepon. Si kehet si goblok. Faisal. Nah, mana nginjem duit sama ngobleng nyebutkeun aing bayar Bang Emok. Ih. Masih ama mendeulkeun kehet. Di mana manehna? Jatimu senang. Ele depo. Si aku nyuk. Montong depo teuing cek aing teh. Depo terus we dek kagak gelo. Nya angin malam ini menyapa tubuhku. Nah, kudu nama bari udu dia teh euy. Boga udu teh, Bah? Bari hayang ngopi harus sama meuli atuh. Sal. Mali sumbar sabungkus roti 4. Mantap. Wah, tapi beri barahakan aing semangat ya. Dah. Ya, ayo bapak ke mana? Ayo di pos. Ya, bapak maneh lain si Burik, bapak. Kapan heula bapak aing di pos? Kan emang orang-orang geus budal. Ya, nanya kena bapak maneh lain si Burik lain. Duh, aing ngobrol jeung aing kalah yang kieu. Nundang lah ieu ya. Ini parah nih. Ke. Si Isamer roti jeung ya rokokan. Bener Bager keneh budak masih Isa daripada si Mak Doyok mah tingali roti 4 siki tuh. Rokok aduh. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Anak kurang pemajikan urang pun atogeun ya. Modahar rokok lumayan yang kek. Tidak kalau dengan si Raya nuhun sah, nuhun. Ngaroko urang ka mana euy? Kumang Rikrik itu dibawa ke pos. Dia tidak cantik, Pak, aya Mang Rikrik ka dieu? Lah, ulang uruskeun teh si Rikrik, mata lieur ngusingkeun, mana rokok ya yang udun? Jih, pugul tadi teh urang teh. Ditanya ku Mang Rikrik, diteuneun we dah yang kiih. Kresekna teh. Nah, ari sabuat kiih Mang Rikrikna eueuh, rokona eueuh. Ari sugan teh dibawa ka dieu. Enggak sal, bang berharap aya deui atuh. Eta mah digondol ku si Rikrik, eta mah digubuk ka imahna. Aing ada goyang udun sama sok sumarimpang tuh, Dak. Eta mah nyalingker atuh. Di sangkana teh dibikeun wareun teh sal. Si budak dasar atuh. Si goblok ngogok ka aing. Si Rikrik lamun ayang teh ada lungkeun heuh. Dan alungkeun deui anjir, sama enggreen we tuh mah. Meureun perasaan mah dibikeun si Faisal kieu teh nya. Ya heueuh teh si eta mah nyaliwang. Ya, meuli dewe jig rokok lah setengah we super. Aya dalam dunia mah da si budak. Ampun, teh si budak aing kemah didagar kudaran pacol. Lain si budak kumaha eta teh torek pisan ditu tengah jep ieu pisan aing sok pusing jeung si eta mah. Kudu dibor ceuring. Si goblok. Mentosan. Eta si budak ka dieu. Panjang umur si kehet atuh ngomong teh. Uang aralungkeun pokona mah. Ya dapat cuma ngomong itu sini ikan we gitu. Ayo. Yo, ayo. Tadi aing panggil aja si Isa heuh. Aing tadi teh roti. Ya rokok anjing bager anak mati bali manehna kok ya. Ya, ayo habis mati ya. Beneran pancek aing ku si budak digubuk. Si goblok geueuh, Deng. Aing nungguan yang kudu siap budak. Mau nu dirasa. Dan kana teh dibikeun ku si Isal teh. Ampun, teh siap budak. Cakep. Lah, si Isa mah Eki ini simpen aku mana lain dibikeun kakak digubuk. Anu nungguan gabelan si Bang Doyok tuh. Bali deui dia ka si Isa.
Bager Mang Jack daripada si Mardoyok mah. Mending kena anak nak. Yo Mang Jack, kudu masuk waktu kudu. Dia begitu. Mau nyambung cekanya kalau kasih aku beroleh sih sama aing singket. Mana nih? Yo, namanya kita kadang yang pisan cerita mun mawang obatan itu kok aing. Mane, anu pendeta yo mending Kapan? Ayo Mang Rik ya. Sah. Nuhun roti jerokona. Paisa ada lah ya. Kusik koplok di bawah kena, jeung roti aja kata. Pak, atuang kareyot ya. Pusing aing mun ayo rokok. Ayo. No.